Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun we sadaya wilujeng patepang deui sareng pribados putra Sunda cenah. Dina danget ieu pribados jang ngajuju ka hiji kampung nyaeta Kampung Manglayang anu aya di wewengkon Tasikmalaya Pakidulan nyaeta Desa Puspahyang, Kecamatan Puspahyang kalebetna nya. Mangga wargi-wargi sadayana supados teu nyangkolong kana waktos ayo urang sami-sami ditenan keayaan eta lembur oge alamna anu masih keneh endah. Wargi-wargi sadaya tos ka uninga ku sadayana ya dipalihan dia oge tos katingalnya ieu bumina anu kalintang papencilan di dieu teh pami telepatna mung aya opat bumi wargi-wargi. Anu mana bumi dipalihan dieu masih keneh panggung sadayana tuh ieu jalanan anu kalintang mudun pihan dia. Jalan aja gusti teuing. Wargi-wargi sadayana ka dieu mah teras dugikeun ka Lebak atanapi dugi ka handap ieu mudun. Wargi-wargi sadayana pribadi tos dugi di Manglayang. Junaon mak bade ka mana hujan-hujan kieu? Mohon mohon mak mangga mah hatur nuhun. Wari-wari sadaya ieu hiji tajuk alitnya anu biasa digarunakeun ku wargi-wargi urang nu aya di palihan dieu. Sapertos kauninga kapalih dituna wargi-wargi sadaya kaendahan alam nu kalintang matak betah matak waas ningalna. Ieu mah lebetna teh Manglayang. Upami wengi ibu dipalihan dieu kumaha tah kaayaanana? Teu keung kitu. Biasa-biasa wae. Di dia teh mung sabara kakak ibu? Mohon palih dia teh. 5 bumi palih dia teh. Berarti di dia mah patarbihnya, patarenggang gitulah. Sadayana teh 4 bumi. Dugi ka anu Manglayang luhur teh nyambung keneh. RT na teh sa RT gitu. Sa RT teh 100 kakak, 100 bumi mung pedah patarenggang kieu pangintennya. Mohon ka handap ditu teh. Mohon ibu. Mohon. Wargi-wargi sadaya di dieu masih keneh ngagunakeun hawu nyamanya. Masih keneh ku hawu zaman wargi-wargi saya aya seeng tuh dipalih ditu seeng hawu. Alhamdulillah. Mohon. Upami milari suluh teh masuk ka tonggok pangintennya. Seueur ka kebonnya mak. Wargi-wargi sadayana ayeuna urang kapalihan dia ieu nu aya di handapeun Manglayang. Cali sok aya rangkepan yang dia cali mah cekeng. Apa ada nanya turun ka tukang seeng
Tas tara ka mana-mana we bapak mah. Oh dupi iya teh kalebetna teh. Oh Cipangkalan, kampung Cipangkalan. Oh. Kami tadinya kaki dua. Itu Pangkalan Mamang Raya. Kiloan lah, sekilo sebagian. Mana wetek kan itu? Iya teh nu seeng atau nepi pendil nu kieu teh. Nu disebatna teh Bu. Iya. Mohon. Naon ya? Aku tahu, Pak. Naon nu teh nya itu teh. Seeng dangdangnya disebatna teh. Oh ibu ya teh sa di dinten kieu atanapi sebatas aya pesanan hungkul. Oh pami aya pesanan hungkul. Saya mah nganggur we. Oh. Wari-wari sadayana janten di ieu wewengkonnya aya kerajinan atanapi anu disebat keterampilan ngadama pipiti saur Sunda nama saur bahasa gaya nama ieu teh tos disebat besek. Mung ai pipiti mah ieu tina awi atanapi tina bambu. Melakan lauk naon wae Pak seueur? Oh nila gesit. Oh. Nuhun. Wari-wari sadayana sakitu anu kapihatur deui lembur insyaallah dina dinten enjing urang tiasa patepang deui wilujeng kantun kasadayana permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.